أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا Allahu a'lamu bimuradihi satuhune wong akeh kang pada kalufur ya lazina kabeh Allah lan pirang-pirang rasul Allah wa yuriduna lan ngarepaken ya alladzina yufarriqu ing yen tamisahaken ya alladzina kabeh lemantarane Allah lan pirang-pirang utusan Allah bi ayyuminu bihi dunahum kalawan yang tangimankeun ya alladzina kalawan Allah ale oranana rusul wa yaquluna lan pada ngararucap ya alladzina kabeh lafan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd imankeun ingsun sadaya kalawan setengah minar rusuli ada tukang tetep saking pirang rasul lan kufur ingsun sadaya kalawan setengah kang tetep saking rusul wa yuriduna lan ngarepaken ya ladzina kabeh yen tangal ya ladzina kabeh baina zalika saking dalam antarané mangkono kufur lan iman al kufri wal iman sabilan ing dadalan tariqon tegese dadalan yazabuna ilaihi kang padahal lumaku ya ladzina kabeh ilaihi maring tariq ulaika ikutawi semudayane mangkono alladzina hum ikutawi ulaika iku wong kang kafir kabeh hakon kalawan haqqa kebenar sadarun muakidun limadmunil jumlati iku masar kang muataken kaduwe madmun jumlah qablahu ing dalam sadurung masdar wa adna lan ngawalan nyawiskeun isun agung lil kafirina kadong kang kafir kabeh azab muhina ing siksa kang hina zaihanati tegese kang anduwe kehinaan huwa azabun nar utawi azabi ku siksa neraka والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Allahu a'lamu bimaradilan utai wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh Allah lan pirang-pirang utusan Allah kulin sakabeh rusul lam yufarriqu lan ale ora misahkeun ya ladzina kabeh ing dalam antarane wong suwiji minhum kang tetep saking rusul iku utawi ulaika samudayane mangkono alladzina iku besok bakal nekakeun isun agung min alladzina sawa babinuni wal jai macane kalawan nggo nunuti mual jailan ya yu'tihim ujurahum ing pirang-pirang ganjaran ya alladzina sawaba amalim tegese pirang-pirang ganjaran pirang-pirang pagaweanane alladzina wa kana Allahu lana nasafa Allah ghafurun iku kang banget ngahampurane li auliya'i kadu pirang-pirang kakasih Allah rahiman tur iku kang banget wala sabi ahli taatihi kalawan ahli taati Allah Gusti Allah lamun tadi nyaritakeun masalah munafikin kuari mah nyaritakeun Yahudi jeung Nasrani
Lantaran di dunia memuas eren-eren terus baik. Munafik, Yahudi, Nasrani. Bahkan kuari maambalaya. Disatukangen eta teh. Aya Buddha, aya Konghucu, aya macam-macam. Tak ieu teh kafir salian anu mangeranan ka Gusti Allah jeung nu ngarasulan ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir. Yahudi mempercaya ka Kangjeng Nabi Musa jeung ka Tauratna, teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihi. Nasrani, Kristen percaya ka Kangjeng Nabi Isa berikut jeung Injilna, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut jeung Al-Qur'an. Padahal ini Zabur, kemudian datang ke Taurat, datang ke Injil, diterangkan ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Dina Al-Qur'an dijelaskan bakal datang nabi akhir zaman ngarana Ahmad atau Muhammad. Ahmad baheula kadituna maloba ngaran-ngaranna. Nah, eta sipatanana socana kitu, pangambungna kitu, cepilna kitu. Bin Abdullah aya lahirna geus dijelaskeun di Zabur, datang ke Taurat, datang ke Injil. Ketika lahir Kangjeng Nabi anu sadar maca Taurat jeung maca Injil, langsung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nyekelan Taurat jeung Injil takabur tawadu embung imankeun ka Kangjeng ditahrif. Taurat ditahrif dirubah, Injil dirubah, maka lobalah kuari Injil. Nah iyalah perubahan. Tetap Injil nu aslina mun dibaca teu saeutik budayawan, ilmuwan, tokoh-tokoh nu maca Injil asli kemudian iman ka Kangjeng Nabi. Mantak eta dirahasiakeun Injil Barnabas nu asli. Nu aya mah kuari Injil Yohanes, Injil Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu pernah dibuka. Aya kuari di mana tuh? Di perpustakaan gitu UGM Yogyakarta. Rapih teu meunang dibaca. Geus puguh di Amerika, geus puguh di luar negeri. Nu pernah di Maroko dibaca ku sababaraha mahasiswa ketika memohon ka dosenna. Seorang mahasiswa orang Maroko mohon ka dosenna. Nyana waktu di Amerika teh mohon saya ingin membaca Injil yang asli temenang. Dipanggil. Kamu datang nanti jam 11 malam ke rumah. Panggil. Setelah dipanggil, kamu siap mau membaca ini? Siap. Tetapi awas, di sini penuh rahasia. Dari sini sampai sini jangan dibaca. Kalau kamu siap, saya berikan. Ini tidak boleh dibaca. Ya. Dengan perjanjian anu luar biasa. Dibacalah kunyana. Tetapi nu dijanjikan ulah dibaca teh hanya dibaca kunyana. Ternyata penjelasan Kangjeng Nabi. Idinya lah nyana debat jeung dosenna. Akhirnya dosenna eleh. Sanggeusna dosenna eleh nyana menyatakan masuk Islam. Diusirlah di Amerika. Balik ke Maroko. Ngembangkeun agama di Maroko. Nu tatadina Kristen nyana asup Islam jeung kuat jasa Islam. Cerita kitu lain anyar, lain saurang loba jasa nu mantap diamankeun Injil nu asli. Teu meunang dibongkar dari di halaman sekitar nu mantap loba umat Islam anu kalar Injil loba jasa. Diadukan kuarima di dunia internasional ilmuwan Islam dan ilmuwan Kristen dan diadukan. Oh rame. Di batur mah rame adu kekuatan argumentasi antara Islam dan Kristen, Islam dan Katolik, Islam dan Protestan. Rame. Jol Gus Dur. Cek Gus Dur apa-apaan. Apa-apaan kok diadu-adu begitu. Semuanya ini agama Tuhan. Pada megang kitab samawi.
Udah, yang Kristen-Kristen, yang Katolik-Katolik, yang Protestan-Protestan, yang Muslim-Muslim, pada punya agama. Nanti di akhirat, adu kekuatannya siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka. Gus Dur, tidak perlu diperdebatkan. Sebab ini mah urusannya hidayah. Sekarang mah, tong, kuatkan iman kita sebagai umat muslimin, mukminin. Dan silakan kamu kuatkan umat Kristiani. Silakan kita hidup bersama-sama. Satu negara, berbeda agama, tetapi jangan ada huru-hara. Ini negara kita dan ini adalah sama-sama bangsa kita. Ya cerita di Indonesia. Lantaran diakui mempersatukan umat, nyana ngalancong ke Amerika, nyana ngalancong ke Belanda, ngalancong untuk mempersatukan umat, sehingga diakuilah nyana adalah raja agama sadunia. Jadi menurut Gus Dur tidak usah dipermasalahkan soal agama. Sebab cak Gus Dur Islam rahmatan lil alamin, patokanana eta bae wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau betul-betul jadi rahmat, tidak harus ada pertikaian. Ketika nanti ada permasalahan negara dengan negara, nah di situ barulah kita mengadakan intervensi perang. Caknya ini negara mah di dia sabangsa ulah caknya. Kecuali kayak serangan-serangan, motifnya apa nanti? Kakarak, orang ayakeun peperangan. Atau orang teh dijajah seperti tahun 45 sebelumnya. Nah, perang orang. Motifnya bermacam-macam baheula waktu orang dijajah. Aya nu motifnya bangsa, negara, agama, sama. Seperti Irak, ada yang menyatakan ini adalah politik, ini adalah ekonomi, ini adalah agama. Silakan berbagai penafsiran memang begitu. Tapi lamun sanagara tetap urang teh kudu itu non gitu ngaran saling menghargai. Saling menghargai sesama, terus diakui benar Gus Dur mah mantang nya nama teu diaku ku sakabeh agama, terutama agama Brongsai. lantaran bahwa di zaman Soeharto teh benang berkembang, teh budak Konghucu teh benang kudu ngekor bae kanu 4 kanu 3 kemudian menjadi 5 dibuka oleh Gus Dur seserian KBG. Bahkan aya jelema anu luar biasa sakit hati terhadap non kitu keputusan, kitu kebijakan Presiden Soeharto waktu baheula mana eta di Kalimantan, hari eta di Medan. Aya agama nu kudu ngekor ka Hindu padahal agamanya sorangan disebut agama kahayanan. Eta agamanya tapi kulantaran teu meunang ngekorlah ka Buddha. Ketika Gus Dur jadi presiden, kunjungannya ka ditu disahkeun sebagai agama mandiri dan kembangkan cak Gus Dur. Terciumlah oleh Laskar Islam. Apa-apaan ini Gus Dur? Demo besar-besaran ke istana. Demo besar-besaran ke Monas. Lantaran keputusan-keputusan Gus Dur anu luar biasa. Dijawab dengan lantang ke Gus Dur. Pisahkan agama dengan negara. Walaupun agama membutuhkan negara dan negara membutuhkan agama. Tetapi mana dan kapan kita harus bicara? Sekarang kita bicara persatuan, lepaskan agama dengan negara, artinya politik. Jalankan politik, jalankan agama masing-masing oleh pengatnya masing-masing. Eta kakarak datang kadinya ngomong Gus Dur kata. Encan anggeus, maksudnya supaya menaruh perhatian dunia deleukeun 4 tahun yang akan datang. Hanya Gus Dur mah pas kitu teh bebeja membaheula bebejanya. Urang itu hukumnya ana sih teu bebeja ka urang. Atunya berin repot bae. Padahal geus aya sen namangan urang teu paham. Lantaran urang teu bisa diajak lari ku Gus Dur, sen nama geus aya. Mana geus aya nu tadi berbau liberal Gus Dur teh. Tetapi ternyata Gus Dur di NU kembali ke Hitoh 26. Eta pandek membawa ahli sunnah wal jamaah. Pan eta teh isu anu luar biasa, kembalikan itu ke Hitoh 26. Nuatak orang Amerika bingung. Kamari ieu nyana teh luar biasa dina agama loyalitas. Kok kuari kembali ke Hitoh 26. Kembali ke Hitoh 26 berarti neuk mengkelompok deui. Bingungeun urang Amerika ge. Sangkep bae kitu jelema.
Urangna nu teu paham orenganan di dunia internasional dek dibuat keki di urang dek dimurnikeun supaya kabeh nyorot Indonesia sesuai dengan agenda baheula bakal aya di Indonesia terjadi Islam mendunia dengan tersimpanna kitu piagam Jakarta. Teu meunang ku Gus Dur dibuka sebab teu lain kudu dibuka dilaksanakan. Gitulah ahli politik internasional. Teu kaharti ku urang. Hartila silakan baik. Angan make undang-undang aya 10 undang-undang. 1. Tidak boleh dakwah melalui iming-iming. Kalau melalui iming-iming laporkan tangkap. Kedua, tidak boleh door to door baik muslim ke rumah kafir ataupun kafir ke rumah muslim. Ketiga, ketika ada sumbangan dari luar negeri untuk Katolik Kristen harus lapor kepada Menteri Agama dan fungsinya harus jelas kemana dan bagaimana. Nyeun undang-undang nya ge nu mantak urang mah tinggalin cak aing ge atuh ka ditu ulin ka kota. Di lembur bae sih. Di baheula aing ngomong Gus Dur sia tinggal calangap bae Pak. Mun urang mengikuti cek ulah ge mengikuti Gus Dur pasti pinter. Tidak mengikuti Gus Dur bodoh. Lantaran henteu sembarangan, nyana teh dek lompat ke dunia internasional. Sorotan dunia internasional geus luar biasa. Tah, engke nu bakal rame nama ketika nyana hubungan jeung Kuba mulai di dinya dijalin Islam internasional supaya jadi sorotan dunia dakwah engke ka mana-mana. Ieu tah geus mulai kan jeung Kuba. Ketika manehanana ieu datang ka ditu ka Kuba. Kan Presiden Kuba teh geus kuateun hayang geura kapanggih bae. Anu kudu dijadwalkeun isuk-isuk Presiden Kuba datang sorangan ka hotel jam 7 peuting jam 8. Gus Dur kas dicai pan make samping dah pan ngobrol jeung presiden make sampingnya. Itu kumaha tuh. Eta lah nu diobrolkeun luar biasa. Kemudian isuk mah nu dijadwalkeun. Nah, itu ngobrol tidak diperbolehkan oleh dunia internasional. Lantaran lapor orang Kuba KB ke MPR lah, jangan diizinkan Gus Dur ngobrol dengan presiden sebab sepertinya presiden Kuba akan masuk Islam. Lain lalagaan perjuangan Gus Dur teh, teman-teman ke, masya Allah, menunyahuan hilangna Gus Dur adalah hilang segala-galanya untuk Indonesia. Orang luar nu ngomong, kenapa terlalu sedikit Gus Dur di Indonesia? Bahasa orang luar lain bahasa orang di. Bahasa orang Inggris mengatakan terlalu sedikit orang seperti Gus Dur di Indonesia dan orang seperti Gus Dur di dunia. Karena orang terpaham. Gitulah katinggis kuku mah kayaknya negeri kubur. Kuku mah ada tuh tinggal neangan we ngan geus aya calon akuari di Pasar Kemis. Belah ditueun ka Polsek. Cilok make calana aya di dieu. Tah, ieu Yahudi kitabna Taurat percayalah ke Kangjeng Nabi Musa, teu percaya ke Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, berikut Injilna. Kristen percaya ke Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, berikut Injilna. Teu percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut Al-Qur'anna. Nah, maka dijelaskeun di dieu ulah ragu-ragu jeung ulah mang-mang deui. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli. Sanyana jelema nu kalufur ka Gusti Allah, teu percaya bahwa Allah pangeran, teu percaya ka rasul-rasul Allah, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusuli. Nyana berusaha boga harapan misahkeun antara agama Allah jeung rasul-rasulna. Kuat wa yaqulun bi ayyuminu bihi dudahum, iman ka Allah tapi ka rasulna mah henteu iman. Wa yaquluna nyana ngaromong kieu nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kami iman ke sebahagian rasul. Cak Yahudi Musa rasul, Isa lain. Wa nakfuru bi ba'd, cak Kristen Isa rasul, Muhammad lain. Ialah bahasana nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Urang ulah ragu, kula ge sering jasa. Ka
sorangan jelema. Kiai eta si kumaha cenah ja pangeranna mapan Allah nya ge sarua ngan Rasulullah doang nya Isa, urang mah Muhammad eta si nu kitu ke di akhirat ka surga apa kana tangkorak sia. Iman teh aku bu eta teu ngaji teh kos kitu tah teu ngaji teh kos kitu tah cabok-cabok jelema kos kitu. Mang eta berarti aya kamang-mangan nya eta. Masih kena mempertanyakan di akhirat tuh kemana aja pangeran nama Allah dan Rasulullah nu beda Yahudi ka Musa ka Kangjeng Nabi Musa itu Kristen ka Kangjeng Nabi Isa aya nu nanyakeun gitu kiai kumaha tah sih engke di akhiratna lantaran jak ai pangeran nama Allah kene ngan Rasulullah nu berbeda jawab make ayat ieu sanyana jelema-jelema nu kalupur ka Allah kalupur ka Rasulna ngarepkeun ayu fariqu bainallah wa rasulih mungkin ka Allah na percaya tapi ka Rasulna mah henteu ayu minum bidunau ka Allah na percaya ka Rasul henteu atawa sebahagianna wa yaquluna nyarita nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd kami iman ke sebagian Rasul teu iman ka sebagian Rasul deui kami iman ka Allah tapi teu iman ka Rasulna sebagian Rasulna kami iman sebagian kami henteu Neta kos kitu teapannya na tewa yuriduna ayat takidu baina zalika sabila. Jadi nyokot sendiri jalan jang leucangnya na kumaha kahayangnya na bete nurutkeun aturan Allah Subhanahu wa taala. Iman ka Allah kahayangnya na, teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad kahayangnya na teu make aturan Injil jeung Taurat. Berarti nyana tewa yuriduna ayat takidu baina zalika sabila. Nyana nyokot jalan sorangan untuk maca Injil padahal nyana sok maca Injil tengah artikeun Injil padahal nyana maca Taurat tengah artikeun Taurat sehingga ngan dibaca doang teu diamati teu diteliti jeung teu dipake sehingga nyana make jalan sorangan yuriduna ayatakhizu baina zalika sabila eta nu kos kitu kumaha eta ulah mamang jeung ulah ragu deui ulaika humul kafirun jelema nu kos kitu hukumna kafir. Yahudi kafir, Nasrani, Katolik Kristen kafir, nu lian-lian ge kafir. Besi kurang jelas ngapirkeunana hak. Ulaika humul kafiruna hak. Cek tukang nahu mah ieu adalah masdar muakkid li babunil jumlah. Ai hafa zalika luar biasa. Kos itu teh kejadian lu dari kos itu ulah mang teuy jelas-jelasan kafirna biasa. Eta make hak teh beusi urang aya kamang-mangan ditambahan ku Gusti Allah. Ulaika humul kafirun. Eta jelema nu kali itu kafir. Beusi ragu hak biasa kakafiranna ulah diragukeun. Tuh Masya Allah. Ayo kafir kumaha tuh? Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Allahu a'tadna. Kami mempersiapkan nyawiskeun lil kafirina ka jelema-jelema nu kalalafir kabeh. Jaga di akhirat azaban muhina, siksa anu luar biasa hinana naon? Azabun nar, siksa neraka. Siksa. Di sudah ragu-ragu kuari mah sarajamnya Tuhan Allah, neraka. Enggak saya pas itu, besi ayah anak orang nonton TV. Oh, berarti Tuhannya sama-sama Allah ya Pak ya. Iya, tuh kalau gitu Pak sama-sama Allah nanti di sana juga mungkin ke surga, bukan di pinggir kali ya. Mungkin juga kalau ditolol kabehan nama. Lah, takut kuari sayangkeun kabeh di televisi. Oh, tahun baru, setahun baru. Kemudian atuh ayeuna Natal dan lain sebagainya bisa jadi goyang hati budak ku informasi model kos gitu. Tah nanya ke ragu jawab ku ieu. Mun aya anak nanya pas itu, Pak, kalau gitu mah nanti akhirnya mungkin ke surga cuma di pinggir neraka loh. Kok bisa neraka? Dia tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Neraka itu sudah titik. Oh neraka ya benar. Jadi jelas ke budak ya, gitu tuh. Ulah mungkin neraka juga, mungkin apa iya Pak? Ya ada kemungkinan sih. Kalau kita tergaji apa gitu tak? Masa kita tegas dakwah nate ya, tegas. Ayo gaji mapan kos itu tak? Ya kiai kayak neraka
ulah eta teu salat ke neraka. Abah tulok salat. Sarua ka neraka. Jadi jelas ya ke budak teh jelas. Oh, atuh urang ieu rombongan neraka mungkin. Tuh gitu a'tadna lil kafirin azabam muhina. Ulah ragu-ragu. Sabalikna. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Allahu a'lam bimuradi. Hari jelema anu percaya ka Gusti Allah jeung ka seluruh rasulna pakurang. Kurang mapan percaya mun ditanya saha Allah saha cak kiai. Lon. Awas tidak tauhid teu menang gitu. Ayo ditanya dia. Teh, kade sia? Naon? Sia agama naon? Islam. Imana ka sa? Ka Allah. Pangeran si Allah. Cak saja. Cak emak. Ulah kos gitu cak. Ulah cak emak, cak abah, cak guru, cak kiai. Ulah. Dina tauhid mah teu meunang taklid. Eta mah berarti taklid cak emak ge pangeran Allah taklid karena ka emak teu meunang. Tauhid mah sing ade tan mantap kurang ngaji ge perlu dapat kitu tah. Sing ade tah, perlu tah. Sing ade nu keur ngopi awas. Aduh, masyaallah, ieu ngaji sing ade tah. Ieu penting ieu. Eta taklid teh sadina tauhid mah piki meunang taklid. Tapi dina tauhid mah teu meunang. Cek. Pangeran siapa? Allah. Cak saja. Abah. Cak abah siapa? Emang abah siapa pernah ngomong jangan pangeran Allah. Cak bapak kolot nyau, cak bapak kolot mah cenah kayu, tapi cak itu Pak. Belon bantah. Udah gitu. Cek siapa? Pangeran siapa? Allah. Cak guru aing. Guru sia, guru sia ngabejan bahwa pangeran Allah. Mun guru sia teu ngomong Allah, nyau. Nyau tah mah. Saya takut gitu tak taklid saya takut gitu tak. Kudu kumaha tuh? Ceng, sia agama sia naon? Islam. Iman ka saha pangeran? Allah. Cak saha sia ieu pangeran Allah? Cak ulah. Kos sia berani bawa pangeran teh Allah? Aya dalilna. Naon dalilna? Aya hulu bapak. Ye. Oh. Pinter ta jelema. Eta kakara ngaji tauhid gos kitu. Agus satu sia geus begitu aing teu cangcaya cak nu ngomong aing ereh atuh ku sia. Geus tah jadi ka mamana ge Allah bae. Dirubah ge Allah bae lantaran geus teger. Allah aya dalilna, aya dadamelanana, teu kaharti cak akal, aya dadamelanana, eueuh nu ngadamelna, bukti dadamelanana alam langit bumi katut eusina berikut katai kebona. Tapi dalam lana Allah paneta, eta kebo, pantai kebo, bati kebo, ai kebo gak ngajuri ti kebona, ai kebona ngajuri ti mana deui. Tadi itu menang Allah, tai kebo nang Allah. Ini saya amat sih. Cak kumaha teu kahartina aya apa kebo na teu kaharti cak akal aya apa kebo, kebona persis kos aya angin seng bau hitut, nu hitut. Sarua bae di akal-akal kene sama kos itu. Tuh. Ingat kadu keur dahar teh baheula tiluan. Dahar tiluan di sawah iseng bau hitut. Cak batur aja itu nya. Ye henteu, sia meureun, ye henteu. Boku sia tiluan. Sia meureun, cak ieu ka dieu, cak ieu ka dieu henteu Untuk ribut ta bau hitut kos kieu cenah urang ieu. Ai henteu, teu ai henteu. Kabeh hareureun henteu. Aya ngomong. Jin meureun. Aya ngomong ta urang, geus ulah gandeng, setan meureun. Setan ngajawab, "Dawi mah ora etet." Berarti setannya orang Jawa ini. Itu lalu lompatan. Setan, muntak ulah sok aju nyudutkeun ka setan, ulah setan ngadengekeun. Cek nu urang, "Gah atuh, ayo urang itu tah setan meureun." Setan ge embung ka, didesak kos kitu, "Euy mah ora etet." Masyaallah. Atuh cagu ditinggalkeun bae ku setan tungtung. Aya bae eta dongeng. Inget dongeng Ki Mas Win mah babaturan abah eta mah dahar di ditu di sekong, pan make nyiru.
beneran eta nyiru na teh ya atuh nempel ka tai aya taian anakna santri ieu asal dar bau tai pindah asal dari bau tai deh pindah kalinya bau tai kabeh ieu aya naon coba deh kalinya orang eta atuh baleungit mah atuh jadi hanapeun nyiru ya Allah lalakon santri nongkos gitu. Saya teh santri teh indah nanti kos gitunya. Hartina indah teh kumaha? Dek dahar kakarak nyokot, nyaman, jang dahar. Beres dahar di palang bong. Engke dahar sore mah ku bangke bae. Ku bangke bae aya deui cokot deui atuh tangga coba batur. Jadi emang di pondok keur di pondok nakene perjalanan wali teh geus diatur geunan. Kita mikiran kumaha sore diseduh tendang. Gitulah santri kahirupan di mana-mana saboko gitu. Lamun eueuh, ini mah atuh lamun deuk nakak eueuh sulu, atuh eta pager foto. Nyala ka SDD-nya dicokotan dulu. Otang teh ieu tuh kuang ge bae cek nyana teh atuh dinya tiris ka masjid. Santri eta kos gitu. Eta pager geus eueuh, hese deuk dahar butuh, atuh pan bajunya na dikadinya aku. Santri eta kos. Tapi indah bae. Buktina asup ke pondok pesantren, kuru menang 3 bulan. Oh, alabatan Mike Tyson. Nah, walladzina amanu billah. Jelema anu percaya ka Gusti Allah ngimankeun bahwa Gusti Allah teh pangeran. Da Allah anu ngadamel langit, katut esina bumi, katut esina Gusti Allah teu kaharti cak akal lamun lain Allah nu ngadamelna. Mantak bloon amat jelema didamel ku Gusti Allah ai ibadah katangkal kayu tolol. Ai nu nyieun Allah ai ibadah ka mata poe tolol. Nu mantak kamari ieu digerhanakeun ku Gusti Allah poe Jumat teh. Abeh naon? Abeh beusi aya nu nyembah ka panon poe. Ulah disembah rusak la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ulah nyembah ka panon poe, ulah nyembah ka bulan, ulah walakin jasjudu tapi maneh tasjudu lillahi allazi khalaqahunna ka jelema ka zat anu ngadamel panon poe jeung telusuri Gusti Allah urang mah geus alhamdulillahirabbil nikmat anu sudah aya papadana aya babandingan anakku gede-gedena nikmat iman jeung nikmat Islam. Nikmat dunia mah isuk pageto dunyana leungit urangna atawa nu ninggalkeun. Nikmat sehat isuk pageto sehat leungit urangna ninggalkeun sehat jeung sebagainya. Tapi nikmat iman, nikmat Islam mah anu kabawa ka jero kubur ka alam barzah terus datang ka mahsyar, terus datang ka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu adalah modal iman jeung modal Islam. Mangka Kanjeng Nabi jaddidu imanakum bila ilaha il perbaharui iman maneh kulobakeun maca la ilaha il baca unggal salat minimal 3 kali mantap salat 3 kali jaddidu imanakum cakang jeung perbaharui iman maneh maca Quran maca sholawat maca zikir eta memperbarui iman ieu kuari urang ngaji ngaranna memperbaharui iman ngadenge urayan-urayan Al-Qur'an urayan-urayan ulama anu urang saminggu ti mimiti balik ngaji datang ka minggu deui dieusianan aku teliti malu disesep saminggu sakalingan 2 jam geus hareudang luar biasa. Ieu penyisihan iman ngaranna. Sakitulah jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung ka para rasulna urang mah pan kabeh. Kabeh rasul teh iman urang mah lain ka Kanjeng Nabi urang doang. Urang mah kabeh sebagai amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi seluruh urang. Lu batak lu dijadikan rasul 25. Lainna nabi. Kabeh urang mah percaya hiji Nabi Adam urang keur leutik dipagaankeun kumaha urang bari urang diparende teh diempok-empok hiji Nabi Adam 2 Nabi Idris 3 Nabi Nuh 4 Nabi Hud 5 Nabi Soleh terus sabari diempok-empok teh eta indung mah hebat. Tapi indungan kurang hebat mah lain gitu. Empok-empok mimiti buka bajuna.
Ketembong rembai buluna. Atuh si anak teh nginaheun, Mak. Aduh, Gusti Allah, macam-macam memang eta. Ngempok-ngempok anak teh kok gitu. Ma'ih walladzina amanu billahi wa rusulih, jelema nu iman ka Gusti Allah. Ngimankeun ka para rasulna teu diwijil-wijil ngan kebenaran Kangjeng Nabi urang adalah nabi akhir zaman. Eta lah nabi urang. Percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa nabi, lain percaya deui. Percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa nabi, lain percaya deui. Percaya Kangjeng Nabi Suhaib nabi, rasul percaya. Percaya apa henteu ka Kangjeng Nabi Isa ka Kangjeng Nabi Lut. Percaya ka Kangjeng Nabi Adam alaihi percaya eta teh nabinya rasul. Percaya orang mah, mantak di ditu lagi henteu kieu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulin teu wa rasul tapi wa rusuli. Rusul eta jamak tina rasulun kitabun kutubun tuh sahifun suhufun. Mantak kita kayak ngaji mondok atuh sia. Gara-gara teu mondok eta kos kitu tah. Jadi ngaji menyaho rusul teh jamak tina rusulun. Neye jelema iman ka Gusti Allah, iman ka seluruh rasulna sakabehna. Walam yufarriqun temisahkeun baina ahadin minhum di antara salah sahiji ti para rasul. Pas urang alhamdulillah iman ka Gusti Allah, iman ka para rasul, iman ka kitab-kitab iman. Naila ulaika saufa nutihim ujurahum jelema nu kitu bakal dibere ku Gusti Allah ganjaranana teh nyaeta surga wa kana Allahu jeung aya Gusti Allah teh taghfuran maha hampura ka para kakasih Allah. Amun ku Gusti Allah geus dihampura sanajan sakolong langit ieu dosa urang eueuh nanaonan. Urang aya mabok, aya di urang zina, aya di urang judi, aya di urang tapi urang meratap ka Gusti Allah Gusti abdi mah ieu teh beureunanan ieu teh eueuh naonan Gusti abdi mah hampura teu aya kasasaha mun tayang tengan ka Gusti wungkul sebab abdi teh mangeranan ka Gusti. Gusti andai kata abdi di kanarakakeun ja Gusti mah henteu rugi. Abdi di kasorgakeun Gusti teu untung atuh anak teu untung teu rugi mah sapira hiji Gusti balangkeun we haba ka sorga. Kok gitu cak kalau teh atuh we. Balangkeun bae ngan ada raga gue. Eta kok gitu betak eta baca bedang tiki tuh non garang-garang Abu Nawas ilah sulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan wa fil dzunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi. Eta Abu Nawas pikaseureun Abu Nawas mah salilah hirupna teh leuleuna doang ka nyanang hayang seuri. Pas ka Gus Dur eta neuleuh hayang seuri. Mun teh hayang seuri gerget. Kitu ka Abu Nawas ge sarua. Ieu tah ilahi he pangeran abdi lastu. Teu aya abdi malil firdausi ahla lain ahli firdaus abdi mah. Potongan abdi kudu ka surga firdaus saraja gitu tah. Potonganna mah nonton TV aya di abdi ngridit aya di abdi. Atuh mainnya potongan kos ieu kudu ka surga firdaus. Lastu lil firdausi ahla. Tapi Gusti wala aqwa ala naril jahim teu kuat kudu di kanarakakeun jahim. Ka sorga potongan ka neraka embung. Lagian kitu teh. Omat Gusti sanajan lain potongan ka sorga aya di ka neraka keun ulah. Sanajan kitu tah. Terus atuh naon teh kalau tuh. Ka mana atuh sia? Bisi mah abdi mah teu aya anu dipake ka hayang ku abdi fahabli taubatan. Abdi mah hayang ditarima tobat bae. Mudah-mudahan dibere bisa tobat bae ka Gusti. Waghfir dzunubi. Hampura dosa abdi fa innaka maka saenyana Gusti mah ghafiruz dzambil azimi tukang hampura dosa nu gede na ieu tah wa kana Allahu ghafura. Gusti Allah mah maha hampura sanajan lain potongan surga firdaus ai kana neraka mah urang jadi najis. Kita ganti urang ka ieu juma ulah ilah silis eta bae geus surga mah lain potongan ka neraka mah jadi najis. Cak urang lebur pan jadi kitu eta. Kitu ke artina eta Abu Nawas ngadak dibabacalah ku Gus Dur unggal ceramah Gus Dur maca eta bae lantaran leutik dosa
sakitu gede nage mun ku Gusti dianggap eueuh mah eueuh bae. Itu mun tayang ka Gusti Allah Subhanahu baca eta tah wiridkeun kurang ilahi la sulil firdaus ya wala aqwa la nari jahim. Aya nu sok dibaca ku kolot tapi hatina mah teu nyawan. Tuturunan ti baheula bae eta mah. Uga kas coba dibaca. Lamun dibaca eta 4 kali paedahna urang dihampura sakabeh. Baca nu teh mantep salat Jumat. Ketika Muhammadiyah terjun ka lembur-lembur dileungitkeun babacaan eta. Sebab eta meunang Abu Nawas. Awagan, jakolot baheula bot ti mimiti Surabaya, ka Semarang, Bandung, Garut terus ka dieu, ka urang ieu ka dieu. Mun mantep salat teh eta macan maca eta macan bali. Tanyakeun ge ka kolot-kolot. Iya, ata mah supaya teu mah asal eueuh teh ilah-ilah. Eueuh jak wari ge asa. Waalaikumsalam. At-tahiyatul mubarakatuh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Lain ilah-ilah nyelah motor. Budak pohara jasa. Eta lah pembawaan kredit eta kus kitu. Teu tentrem di masjid. Wa kana Ghafurur Rahim. Allah Maha Hampura ka para wali-wali kekasihna. Jeung maha nyaah ka ahli taatna. Ayo salat urang mah atuh jore ieu ngat. Ieu bakal nganilai ka urang daekna. Atuh potongan salat urang teh potongan naon? Gatrik. Coba ayo ke salat dengan Allahu Akbar sumut mah Allah nu Maha Agung. Berarti Allah nu Maha Agung teh kudu aya di jero hate pangagung-agungna. Jol bae. Mobil aya di dieu. Agungan Allah teh agungan mobil. Jangan sok aya di jero hate mah nu agung. Mobil teh ganti bae kitu ieu Avanza ka Innova-nya. Norog sebenarnya. Kalkulasi. Jadi ke salat teh aya kalkulator. Dan rada gede jadi rada mah Allah Akbar. Satria gantikan mana nya Ega RW gitu ya beraduitnya kurang nanya batur ke subhan rabbiyal azim nya kok Allahu Akbar ada takut gitu tak cek modal lah kok itu ayo ngandelkeun salat kok itu kudu ka surga ting bating ya eta potongan awal itu ka gitu mah. Tapi lain etana daek na cak Allah deh aing deuleu salat sama jorengan aing deuleu daekna ka sia. Unggal zuhur, unggal asar, unggal maghrib, unggal subuh. Kadang-kadang subuh ge jam 8 ban sia. Tapi daekna doang aing mah. Cak Allah teh geus ka surga teh malaikat sama. Ieu jore ja salat teh kajeun jore ge. Daekna doang. Balik di pabrik nya henteu gegeuraan he salat heula, balik di pasar kadang-kadang salat ngan aya. Ieu mah lain kitu Gusti. Kumaha? Osok lohor asar magul dihijikeun ka ieu sakajeun. Ai geus Rahim da Rahim. Rahim teh welas. Ai welas kanu bener salat mah atuh ka hati tah mah. Welas asih kanu bener salatna atuh tah teu kudu dibahas. Okos jelema barahan kanu sok mere atuh tah teu kudu dibahas. Ieu mah kanu pelit barahan tah eta Rahim. Atuh pelit bae dibere bae punya mah. Pelit bere pet dur-dur pet. Dibere bae geus ayu geus. Waktu ngababagi lebaran. Wah eta mah sugi kajeun sugi ge. Itu mah teu kajeun aing mah mere we ka saha bae fakir miskin kabeh bere bae. Itu mah ulah make ulah terus. Eta Rahim ngaranna. Atuh komo Gusti Allah ari ka kiai nu bisa husu ka wali nu bisa husu teu kudu dicaritakeun tah boro-boro cak Allah cak urang ge mejeuna teh maka surga. Mejeuna tah ieu mah anu puyang salat ge hampir 2 rakaat doang. Potong we. Cepet-cepet tah aing lah lamun teu izin ka Allah mah salat teh puyang aing. Nya di PHK aing nya teu boga duit aing, tapi salat banyak Allah Akbar. Terus cepet amat. Ah, sakit ge salat aing. Rahim Allah teh nempel kadinya. Cak malaikat jorek ajan jorek cak Allah daekna doang aing mah. Eta Rahim teh nempelna kadinya. Aing kanu bagus atuh teu kudu dicaritakeun. Mantaknya luar biasa Gusti Allah mah wa kana Allahu ghafurur. Pokoknya mah asal salat surga geus gitu. Ini saya gitu sanajan bari nonton TV setak ka surga. Ngan ngojai wallahu a'lam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad husiru min qatlihim al-Hajjaj. Dan teman-teman dan kebahagia kabeh min qatlihim saking mata ini kabeh al-Hajjaj ing Raja Hajjaj. Bahwa jadu maka nemu ya kabeh miatan wa isyina ing 120 alfanasin 1000 awak-awakan wabil jumlati. Jalan kalawan sejumlah anak faqad qabala Banu Umayyah wasiat Rasulullah, maka teman-teman banding siapa Banu Umayyah ing wasiat kangjeng Rasulullah sallallahu ala ahli baiti ing atase ahli bait kangjeng Rasulullah bil mukhalafah kalawan nyulayani wal uquqilan nyentak atalan bendu atau nyentak fasabaku maka ucurkan ya kabeh di mahumi birang-birang getihe ya ahli baitihi wa akhadulan pada ngalap ya kabeh amwalau ing birang-birang hartane ya ahli baitihi wa sabulan pada ngamesuh ya kabeh insyaallah ing birang-birang wadon ya ahli baiti wa sarulan pada ngaboyong ya kabeh sawarahum ing birang-birang cilik ya ahli baiti wa qarabu lan pada ngarusak ya kabeh diarang ing birang-birang desane ya ahli baiti wajahadu atau umah ya ahli baiti desa ahli baiti zarwa wajahadulan pada ngasa kabeh syarafahum hingga mulyani ahli baiti wa fadlahum lan unggul ya ahli baiti sabahulama hingga wanangkan ya kabeh lanahum ing alanate kabeh wa sabahum lan ngaboyonge ya lanahum ing alanate ahli baiti wa sabahum lan ngaboyonge ahli baiti fa qalahu maka nyulayaannya kabeh Rasulullah ingkang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiati dalam wasiat kanjeng Rasulullah wa qabalulan pada ngabending ya kabeh ingkang yang sobinaki dikasihi kalawan ngabubar persediaan kanjeng Rasulullah wa amniati hilan kang den arep-arep dening Rasulullah tekan den sejadah Rasulullah salah qadlahum maka adu kawiranganane ya kabeh iza waqafutat kalakan degi akabe baina yadayhi dalam antara ping Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat lubuna min syafa'a lan yupri akabe min saking kangjeng Rasulullah syafata ing pitulung wa ya fadhihawan kama melehe kabeh yauma yuraduna ing dalam dina den berdoakeun ya kabeh alaihi ing atase kangjeng Rasul bisa dikayau ing dalam mangkon dina lazim kang agung fala haula wala quwata illa billahil ali azim maka ora nadai iku maujudan ora kekuatan iku maujud angin Allah kang maha luhur tur kang maha agung nyaritakeun perusak di kalangan Quraisy yakni urang Arab anu bertahta urang Arab anu palalinter golongan Quraisy manehananalah anu bakal ngerusak tatanan-tatanan agama nu aya di berbagai negara. Ternyata barang diselidik kamari geus dicaritakeun ieu adalah di golongan Bani Umayyah. Qadusiru eta kabeh parantos kitu di naon ngaranna ditata dengan rapih, dikumpulkan, dihitung, manehanana ia membuat kekuatan, membuat benteng, manehanana membunuh Raja Hajjaj anu luar biasa adilna dibunuh di perangan terus sehingga terjadilah peperangan anu dahsyat, maka peperangan eta itu menewaskan 120.000. Masya Allah. Luar biasa. Dahsyatna. Kaum ugaili mah anu ngerusak. Bin jumlati kesimpulanana manehanana ieu kabandingan Banu Umayyah ngabandingan kana wasiat Kangjeng Rasul. Artina wasiat Kangjeng Rasul teh dek dikasamping-sampingkeun. Naon wasiat terhadap ahli baitna ieu adalah dek disulayaan. Dek dihancurkan. Ulah aya. Datang ke kuari terus baik kuari saya bahasa perlu dikaji kembali coba rawi Bukhari Masya Allah jelema nu teu boga otak luar biasa. Jadi Imam Bukhari andai kata Quran tidak ada cukup dengan Bukhari lantaran eta teh geus menang nyurtil lagi geus diakui dunia
Tetapi kuari ba jelema dek ngaburkeun, tapi tetep bae teu mudah, ngana teh bae kubran. Bandingkeun urang jeung perawi aya naonan urang. Eta teh pan para sahabat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok teu mikir urang geus datang ka mana berjuang urang sapira urang mah sakola di universitas terus meneliti encan pernah berjuang geus nyalahkeun batur mah memperjuangkeun agama muhajirin di Mekah ka Madinah nyalametkeun agama ngapela agama jeung Kangjeng Nabi ninggalkeun imah tangga pamajikan anak harta tumpah darah tinggalkeun nu dideuleuh saeutik-eutik acang agama Allah nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang geus pernah datang ka begitu datang ke Madinah ngahiji jeung Ansor kemudian berjuang jeung Kangjeng Nabi per menit per hari nanyakeun iraha perang teuh nu dideuleuh nyawa tarohanana ngaluhurkeun agama Allah. Hai urang geus pernah naon jang ngaluhurkeun agama Allah. Tititah masantren ge geus arerembung, titah ngaji saminggu 2 jam ge geus kukulisikan bae. Teu kumaha iraha ieu, titah ngabangun masjid ge geus nyayomkeun bae ka batur gara barangun bae ke aing mah pandeuri bae. Sugi tinggal sugi geus datang ka mana ngabandingkeun urang jeung para sahabat. Datang ke mana perjuangan orang lamun Gus Dur per detik, per menit dan per hari tidak pernah kitu sowong dari itu rencana-rencana untuk membangun bangsa negara dan agama nu mantap nyana ieu hendak dijuluki pahlawan nasional lantaran per hari jeung per detik terus berpikir ai urang naon perjuangan urang teh datang ke mana ngaji urang mah dionang teu make cau teu jalan teu make amplop teu jalan aya duit daleutik diomongkeun apa nu kitu nu berjuang teh nu kumaha nu berjuang teh tah coba datang ka mana urang teh berjuang teh harta urang geus datang ka mana diperjuangkeun nyawa urang geus datang ka mana diperjuangkeun geus kajeun tah geus kosakeun wah ararete peuting hudang peuting jam 2 geus datang ka mana perjuangan urang udang ki tunduh rep deh deres bun ngisang teu ngisang ya Allah ya Rabbi anu mau botol ka kamar mana diakim pada tadi ngisang di mana eta kos kitu tak eta teh berjuang boro-boro ngembangkeun agama jang sorangan ge geus tese geus ente nyawa rep jam 7 udang jam 7 isuk-isuk eta pan pohara eta naon diperjuangkeun eta putang koreksi eta ayo kuari nek nyarekan sahabat Masya Allah buka bina-bina ge satu urang mah sabulan satahun sakali ngagungkeun Kangjeng Nabi ngomongkeun para sahabat nyaritakeun peperangan sahabat supaya urang cinta ka para sahabat intina cinta ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanamkeun eta ka anak urang ka incu urang ceng yu urang muludan maksudna muludan teh lain berkat ceng ade berkat teman-teman nomor 1 ceng nya muludan ieu muludan teh nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi hayu tanamkeun ka anak incu urang komo ku hari mah disagedengin urang teh loba Kristen loba Katolik loba agama-agama lain kajen teh ku Muhammadiyah diulah-ulah ge jang ngaji urang unggal poe tilok kaji sebulan sekali tentang Kangjeng Nabi henteu atuh satahun sakali ngan kiaina atuh ulah kaluar teh nyaritakeun Kangjeng Nabi ieu mah Kangjeng eta mah kiaina diundang muludan nyaritakeun acak-acak eta kiaina paul deui jadi emang geus lain perjuangan emang kasar itu mah ta ieu geus datang ka mana urang memperjuangkeun agama jalamun ku urang ditelaah terus diamati agama teh atuh nanaonan komo di akhir zaman kieu loba karempan loba kasieun batur nyaritakeun agama teh mantap kudu make cara yakni kudu make siasat dari takdir agama di akhir zaman sebab naon atuh busuhna teh lain di luar agama di sajero agama ge musuh jeung musuh kerusakan anu luar biasa wali-wali nanamkeun tatanan akhlak anu luar biasa di urang di Banten ayana Syekh Maulana Hasanuddin diteruskeun terus ku penerus-penerus datang ke Syekh Asnawi dan ka Kiwari Banten beda jeung sejen tatananna rapi sanajan teu masantren tapi bajuna rapi
Mundek sholat teh teu wanian bae make baju pendek. Banten mah kos gitu, tetep bae make baju panjang. Lamun mundek Jumat sanajan bodoh Ki Haji make jubah bae. Mata kapanggih bae ku batur pajar kiai atunya lagi dicium tangan terus bae. Geus bodoh basia bae pokona. Eta jelema na dia asal make jubah bae kan kiai cenah. Ajinya na dicium tangan dibulak-balik dah. Ketika henteu teh pon teu dibulak-balik. Kita di Banten mah rapi. Tah, eta tatanan Banten beda jeung tatanan Sejen. Di Sejen mah di Sejen, Jumat make baju kaos, make naon daek bae. Banten teh. Eta teh ulah asanang urang. Berarti Syekh Maulana Hasanuddin nanemkeun akhlakul karimah di Banten teh beda jeung nu Sejen. Istimewa berarti. Diteruskan ku para kiai-kiai kena asa teu ngeunaheun bae salat Jumat make kaos di Banten. Tapi da urang ka Bandung bebas. Bae urang ka Surabaya ka bebas, masalah. Artina ngan di Banten doang, aya beda ka di Banten. Eta teh luar biasa penanaman model kos kitu. Mentak pernah aya mubalik nyarita jeung kula harita ceramah muludan cek nya itu katanya di Banten mah kenapa suka pakai jubah aja? Tidak usah cek nya, cukup pakai batik aja udah cek nya teh. Sebab nyana ngomongna kos kieu kalau pakai jubah kemudian enggak pakai celana itu nanti kelihatan ngongkong nya nya. Tolol sia dengekeun sia aing ngomong sia. Ulah kebalik sia. Diancam ku aing sia. Hadena nya ti heula aing pandeuri. Awas sia mun balik, awas sia burut sia ku aing. Dengekeun deui ku kula dibahas nya nah hampura cenah kieu. Iya enggak apa-apa teh kurang. Sembarangan sia nu geus bagus-bagus jeung dirusak. Leukeun nu rusak baguskeun ku sia, lainnya rusak nu geus bagus. Kudu ditahan supaya rapih teh hese, nu geus rapi dirusak ku sia. Dengekeun omongan aing ku sia aing ngomong teh jeung sia. Nya geter-geter nya na. Podo aing mah teu ieu aing mah ka sia. Deuk soan nya na cek cenah sok dipanggil ku Soeharto saya suka ngaji. Aing mah teu neuleut sia di aji ngajari Soeharto. Oh, leuwih si Soeharto ge jengjing ge sapodo. Tapi nya rusak tatanan Banten awas ya. Iya, istimewa di Banten mah gugu. Ye, aki-aki ge lamun deuk ka masjid teh make bajuna rapi. Coba di Jawa. Cetok dipake. Cek orang Jawa jangan teu. Endak, maksudnya Jawa bae. Atina rapi Banten mah. Nah, ieu ulah sembarangan ngarusak tatanan Banten. Masyaallah. Ese geus kitu teh. Nah, lain daerah, lain akhlak nu ditanamkeunana. Kitulah Syekh Maulana Hasanuddin menanamkan akhlakul karimah baheula. Datang ka kuari. Istimewa di Banten mah. Tingali di sejarahna. Lamun urang ka Belanda ningali sejarah Banten. Dia di sejarah Banten paling unik Banten maka jen kukumaha. Ngan istimewana Banten elmuna henteu meunang nyebrang ti nya ka Cikande ka dieu. Asal di ditu no gagah nyebrang bae ka Cikande. Laeh datang ka dieu. Mantak lamun gelut jeung urang benteng, eleh ku urang benteng. Sing ade urang Banten ulah tulak cangking di benteng. Benteng teh Tangerang. Awas urang Tangerang teh. Cenah kiai coba kiai dijajal ulah main jajal-jajal. Geus kitu bae sejarahna Cirebon asup ka Banten, leeh. Ilmu Banten asup ka Cirebon leeh. Nantak kaleehan eta diteangan pamatianana di mana supaya ulah mati. Aya carana. Kumaha teh carana? Ngider ulah ngaliwatan eta. Masyaallah, eta mah ilmu kadugalan aya carana tetep bae ku ahli-ahlina. Nah iyalah dek ngarusak wasiat Banu Umayyah wasiat Kangjeng Rasulullah terhadap ahli baitna. Disulayan kunyana, dibongkar kunyana, dibenduan kumanehanana sehingga nyana ngayakeun peperangan sapaku dimahun terhadap ahli bait keluarga Kangjeng Nabi, rampok harta keluarga Kangjeng Nabi, boyong keluarga Kangjeng Nabi, berikut wanita-wanitana, tawan, nula leutikna, rusak imahna, daerahna, kemudian maraliyana itu dianggeskeun nu unggul-unggulna dibuatkeun sehingga laknat terjadilah terhadap ahli bait Kangjeng Nabi.
Layanlah kabeh ka Kangjeng Rasul dina wasiatna terhadap ahli baitna dibongkar ku manehanana dianggeuskeun naon tujuan Kangjeng Nabi untuk mengislamkan seluruh dunia putus-putuskeun ku manehanana. Deuh luar biasa wirangna jaga di akhirat. Jelema nu kitu di mana engke nararangtung payeuneun Gusti minta panyalindungan jeung minta syafaat. Duh ya fadihahut isin ka memelehna manehanana dina poean jawaduna alaihi fi zalikal yaum kabeh mun tayang ka Kangjeng Nabi sedengkeun nyana geus ngarusak tatanan Kangjeng Nabi, ngarusak ahli bait Kangjeng Nabi, keluarga Kangjeng Nabi, ngarusak pejuang-pejuang Kangjeng Nabi, nyana deuk mun tayang ka Kangjeng Nabi isin sedengkeun nu dipake pamuntayanganna Kangjeng Nabi. Nah iyalah jaga di akhirat ketika yuraduna alaihi fi zalikal yaum adzim nanaonan nya nama isin wirang nu mantak fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Urang lamun nyaritakeun sejarah Irak bae ilmu Islam teh dipikeun kabeh ka bangawan. Nih di ditu di Afrika dipikeun kabeh. Ieu luar biasa dipararikeun kitab-kitab nu baraheula teh. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala belum menghendaki hilang. Tetap baik. Terus kemana-mana. Mentake cara Gus Dur eta kuari dek dipakai di berbagai negara. Dek dipakai. Malah urang mah encan aya rencana dek niru. Di luar negeri mah dek niru. Artinya loba pastor masuk Islam. Loba kardinal masuk Islam dengan cara Gus Dur. Gus Dur mah ngaji di gereja. Urang mah ngaji. Saya ngaji. Di majelis geus Mbah Embu, di masjid geus Mbah Embu, di kantor Mbah Embu. Gus Dur mengaji di gereja. Ternyata Gus Dur masuk gereja itu ya lain naon deuk ngaji. Ngebahas tentang Islam, ngebahas tentang Kristen, ngebahas tentang agama-agama di dalam gereja. Nyana siap untuk dipertanyakan. Maka loba nu kandas pertanyaan-pertanyaanna setelah dijawab ku Gus Dur, mulailah Gus Dur dirangkul. Masuk kelenteng Gus Dur mah. Ngaji, salat ada di kelenteng. Allahu Akbar. Nanti ditanya, kok sholat di sini? Islam di mana saja boleh sholat, tapi Anda nggak boleh sholat di masjid. Gus Dur eta, masya Allah. Tailah lamun kurang ditaliti, kuari pohara luar biasa dakwah di gereja, kurang mah dakwah di dekat gereja geus Mbak Bu. Nyana mah asup ke gereja. Engke bakal timbul bakalna loba nu arasuk Islam akibat Gus Dur ngaji di gereja-gereja. Lain sakadar di gereja Indonesia di luar negeri. Mantap kepulangan Gus Dur waktu eta kepulangan Gus tahun 99, nah iya ke Indonesia dikhawatirkan ku NU jeung para kiai mau bagaimana sebab lalakonnya di luar negeri asup ke gereja malulu. Begitu masuk Indonesia langsung nyekel NU nya, iyalah sangat dikhawatirkan. Loba nu keluar ti Gus Dur. Tapi ternyata dampaknya selalu positif. Ara rimplot deui ka Gus Dur. 15 tahun nyekel NU betapa suksesna lain di dalam negeri tapi di luar negeri pohara. Nah iyalah dakwahnya dek nyatukeun dek ngembangkeun agama Islam ku caranya dengan cara kontroversial anu luar biasa. Di satu sisi anu dek ngembangkeun teu nyaho cara kandas. Di satu sisi emang dek ngahancurkeun agama luar biasa. Mimiti zaman sahabat tabiin asbat tabiin datang ka kuari penghancur teh nu luar biasa lobana. Keun eta mah urusanna geus diatur ku Gusti Allah, tapi urang mah ulah pudar perjuangan urang. Abeh engke di akhirat ketika syafaatul uzma diberikan ke Kangjeng Nabi, urang minta syafaat eta henteu izin lantaran urangna di dia ilu memperjuangkan. Ketika orang temilu memperjuangkan izin tak model nu tadi motes-moteskeun ahli bait Kangjeng Nabi, motes-moteskeun pejuang-pejuang Islam. Ketika Kangjeng Nabi dibere wewenang syafaatul uzma deuk mentana izin cak di dieuna ge fa khajlahum idza waqafu baina yadayhi yaumal qiyamah yaqrubuna minhu syafa'ah wa ya fatihahum yauma yuraduna alaihi fi dzalikal yaumil azim betapa isina cek urang mah di mana engke nararangtung di payunan Gusti isin jelema-jelema anu koskara itu nu henteu nu makaskeun perjuangan nu henteu milu kana perjuangan Kangjeng Nabi sementara syafaat uzma dibikeun ka Kangjeng Nabi nyana menta isin wa ya fadihahum aduh luar biasa
ka memelehna engke bakal yauma yuhaduna li fi dzalikal yaumil azim. Mantap fala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Urang mah mudah-mudahan dikuatkeun iman urang, ditegarkeun Islam urang, dibere yakin ka Allah, yakin ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeung mudah-mudahan jaga di akhirat urang dibere pitulung, dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.